pangkiduana kau nyangkeun eta na nyangkeun ieu sana oh iya kami speaker pangkalerna Fala migawe saha asy-Syafi'iyyu radhiyallahu zalika kana itu ikhtirah lamun tadi manyata yak tarihu nah zalika kana itu ikhtirah ma'az Za'farani sarta Syekh Za'farani iz kana dina waktuna kabuktian ieu Syafi'i nasilan indahu di Baghdad. Karena dina waktuna ieu dina waktuna kabuktian Syafi'i nasilan eta anu liren indahu dekeun Za'farani di Baghdad negara Baghdad. Turun-turun liren wa kana jeung kabuktian sa Za'farani yaktubu eta nulis ya Za'farani kula yaumin dina saban-saban poe rokatan dina kertas nulis bima kana perkara yutbahu anu dipasak ieu emas makna mina awani buktina pirang-pirang warna. Jadi sehingga Za'farani besok nulis dina kertas tiap poe jang pasakeun poe eta. Wa yusallimu jeung masrahkeun ieu Za'farani kana rokah ila jariyati ka amat. Faqadha tulunyokot sa Syafi'i Imam Syafi'i arokata kana kertas fi ba'di ayami dina sapaina pirang-pirang poe wa alhaqo jeung milukeun ya Syafi'i biha dina irofah milukeun laonan akhara kana warna anu sejen bi khati ku tulisan Syafi'i aiku Syekh Za'farani mat teu dituliskeun eta teh. Kamana teh mah balanya anu Imam Syafi'i mah reat nulis dirinya teh. Ditambahan ku Imam Syafi'i. Tuka nulis naon tah ngan rek dibalanja balanja. Falam maro'ata samangsa ningali saha Za'farani Syekh Za'farani dalikan laon kana itu warna ankal ta ini kana Za'farani waqala jeung adaw Za'farani ka amat ma amartu teu marentah kuring bihaza kana ieu laonan akhor kuring mah teh balanya ieu kuring mah hari menang saha ieu Parodo tuluy ngasongkeun jariyah alaihi ka Za'farani arokata kana kertas mulhaqon bari anu dipilukeun piha dina rokah naon khotus Syafi'i tulisan Imam Syafi'i asongkeun we ku amat teh kertas itu ka Imam Za'farani. Jadinya ayat tulisan Syafi'i kudu malian palam mawaqa'atah sanang satu mibah naon anu panon teh paningalina naon anu panona Za'farani ala khoti kana tulisan Syafi'i parihata bunga ya Za'farani bidzalika kuitu waqa'at wa taqo jeung ngamerdekakeun Za'farani al jariyata kana amat suroron karana bunga
dikiro hisabni ku menta na Imam Syafi'i alai kaza faron. Wakola jeung adaus Abu Bakrin al-Khataniyu dakwatu asub kuring ala sirri kasiri. Pajaa asub ka imah sirri maksudna. Dakwatu asub ala sirri kasiri panja datang ieu sirri bipatitin kalawan mawa umukrati wa akhadha jeung tumandang ieu sirri yaj'alu eta ngajadikeun ieu sirri nisfau kana satengah napatip fil qadhi dina wawadah fakultu tuluy ngucap kuring lau kasirri ayasain kanaon perkara tak malu migawe anjeun urang anjeun rek migawe naon eta make diparokeun kitu wana jadi kuring asrobuhu eta bakal nginum kuring kana patit kulau eta patit pimarrotin wahidatin dina bangsa hiji padohika tulis siri pokona siri hada ari ieu asrobuhu abdulu eta leuwih utama laka pikeun anjeun min hijatin tibatan munga haji. Wakolan jeung adaus sabadun sapalina ulama al-aqlu ari dahar ala salasati anwa'in eta tepan kana tilu pirang-pirang warna. Ma fuqara'i sarta kana fakir bil isari ku mentingkeun. Lamun dahar jeung fuqara mah mentingkeun fuqara. Wa ma iwani jeung sarta pirang-pirang lur bil bisati ku jembaran. Wa ma'a abna idunya jeung sarta pirang-pirang ahli dunya bil adabi ku adab tata krama di makanan tata krama al adabu salisu ari anu katilu ayas tahia itu ayat istahaya saya eta mikayang sahal manzuru injarahan au kadurna mazur akho azzairo anu zarah waya tamisa jeung nyupri ieu mazur minhu ti akho al iktiraha kana menta kumaha bila hayong naon mah sok tah kitu mah makanat kana sakabuktian naon nafsu hatena ieu mazur thayyibatan eta anu alus kana ridho Bipi lima ku migawe perkara yang tarihu anu menta ieu akho. Jadi ada bitang katilu si majur ya barang penta ka akho. Barang penta teh kumaha bilih bahayong naon cek nu dijarahan kajaung jarahan. Tapi mun hatena ridho kana migawe perkara dipenta ku akho. Padalika tretu ayas tahia ya tamisa hasanun etalus wabi jeung eta pinjalik ajrun ari ganjaran wa fadlun jeung kautamaan jazilun anu gede. Kala parantosna dawuh sallallahu man saja sodapa anu manggihan ieu man min akhi tidurna men syahwatan kau dipikayang gupiratan yang purala sahala upikeun men waman jeung saja mah sarro anu ngabungahkeun ieu man akhu kaurna man al mukmina anu iman faqad sarro ta estu ngabungahkeun ieu man katanya mah dipikeun maf'ul faqad sarro ta estu ngabungahkeun sallallahu Gusti Allah maksudna sajama anu ngabungahkeun kadulurna nu iman maka eta jama bakal dibungahkeun ku Allah. Wa qala jeung salam tima dina perkara rawahu anu ngariwayatkeun kana ieu mah saja dirunjad ya. Man sajama lazzaza
anu ngaenakeun ieu man ahau kadulurna man bima ku perkara ya saya anu mikayang ya ahau kata bata nuliskeun sallallahu Gusti Allah lahu pikeun man alfa alfi hasanatin kana 1 juta kahalusan wa maha jeung ngalebur Allah ngalebur teh ngahapus Allah anu ti man alfa alfi sayatin kana 1 juta pagorengan ropan jeung ngaluhurkeun Allah lau pikeun man alfa alfi darajatin kana 1 juta derajat wa tamau jeung mereka daharan kaman sallallahu Gusti Allah min salati jannatin tina 3 pirang-pirang surga jannati firdausi kaji surga firdaus wa jannati anin jeung surga anin wa jannati khuldi jeung surga khuldi. Al adabur rabi'u ari adab nu kaopat alayakula eta yang henteu teh ulah alayakula eta yang teu ngucap ieu mazur lau kazair ulah ngomong jarahan penjara hal uqaddimu lakat aman hal uqaddimu nah nyuguhkeun kuring lakat anjeun aman kana kadaharan ulah balian bagi balik tak penting naon ayu qadima yang nyuguhkeun ye mazur in kana lamun aya ye to aman qala ngadaus sauri Sufyan Sauri ida zaroka di mana-mana zarah kanjil sau kaluranjil para takwa taulah ngucapkan taulah ngecap anjeun lauka ahuka naon atak kulu kenapa atak kulu para takwa taulah ngucap anjeun lauka ahuka atak kulu nah bahasa dahar anjeun au uqaddimu atau nyuguhkeun kuring ilai ka anjeun walakin qaddim jeung tetepna kudu nyuguhkeun anjeun ulah bade tuang moal ya paling bade di tanda ya ngaroskeun oh lah sok we sungguhan pain akala talamun dahar ieu akuka pikeun jawabna itu pain akala talamun dahar ieu akuka maka eta zahir kumaha nya sok dahar wa ila lamun teu akala parpa tah kudu ngangkat anjeun cokot deui parpa kudu ngangkat anjeun koma wa in kana jeung lamun kabuktian ieu mazur la yuridu eta teu ngamaksud ieu mazur ayut imahum kana yen merek kadaharan ieu mazur kaza irin kabeh toaman kana kadaharan palayan bagi tah teu pantes teu meunang naon ayut hirahum yen mertelakeun ieu mazur alaihim ka zairin kabeh alaihi kana tohem aw yasipahu atawa nyipatan ieu mazur kana tohem lahum ka zairin kabeh qala ngadaus sasore Sufyan Sauri iza aronta di mana-mana ngamaksud anjeun halatut imakana yen teu mere kadaharan anjeun aiyalaka ka kulawarga anjeun mimma tina perkara tak kulu anu ngadar anjeun kana mah palatu hadis tah ulah nyaritakeun anjeun hum ka inya kabeh di kana mah wala yarawnahu jeung henteu teh ulah ningali ieu nya kabeh kana mah maka sarta anjeun wa qala jeung adaus sabak dusupiati jika ada kolak di mana-mana asup alaikum karanjeun kabeh sal fuqara'u perang fakir pakod dimutah kudu nyuguhkeun aranjeun kabeh lain ka fuqara kabeh paman kana kadaharan wa idza dakhala jeung di mana-mana asup saha al fuqara'u perang ulama fikih pasaluhum dipikeun hamzahna teu pasaluhum
tah kunanyakeun aranjeun kabeh hum ka fuqaha kabeh an mas'alatin tina masalah. Wa idza dakhala ka di mana-mana asup saha al-qurra'u pirang-pirang ahli qiraat jama pinter maca Quran padulluhum dalayan tah kudu nuduhkeun aranjeun kabeh hum ka qurra kabeh alal mihrobi kana pahimbaran tina ngimaman sebab anu jadi imamah kudu akro leuwih pinter maca Quran terutama dina Fatihah. Al-babur rabi'u haribab anu kaopat di ada bildiapati ada tetap dinamarkanakeun pirang-pirang adab tata krama nyuguhan. Wa madon nu adabi. Jadi hari pirang-pirang tempat sangkana pirang-pirang adab tata krama pian diapa sitatun genap. Ada waktu kaji ngundang awalnya kawitanan. Geus diundang summa ijabatu tuluy nyubadana. Summa huduru tuluy hadir. Geus hadir summa taqdimu ta'ami tuluy nyuguhkeun kadaharan. Geus disuguhkeun mah summa aklu tuluy dahar. Geus dahar mah summa insirafu tuluy bali. Wa nuqaddim ieu nganggo selamnya. Wa nuqaddim jeung kudu ngaheulakeun kuring. Wa nuqaddim jeung kudu ngaheulakeun kuring cek musannif ala syarnya kana martelakeunana ieu diapah. Insyaallah mengersakeun sallallahu taala Gusti Allah taala. Fadilatud diapati ieu juduhannya. Fadilatud diapati ari eta martelakeun kautamaan nyuguhan. Qala parantosna dawuh sallallahu alaihi wasallam la takallafu ulah tukalifu untuk kalifu marbi la takallafu ulah gawe kaesean aranjeun kabeh lidoepi karana tamu lamun gawe kaesean fatabgoduhu jawabna fatabgoduhu tah bakal mikangewa aranjeun kanggo kadoe bakal mikangewa katamu Painau karena saya tuna kalakuan jeung tinggal man eta sahaja ma abgodo anu mikangewa ieu men abdoy pak katamu pakon abgodo teh mikangewa ieu men Allah ka Gusti Allah wa manjin sahaja ma abgodo anu mikangewa ieu men Allah ka Gusti Allah abgodo tah mikangewa ka men sallallahu Gusti Allah wa qala jeung ngadawuh salam la khaira teu aya kahalusan eretep iman dijama la yudayapu anu henteu didatangan tamu ieu man atana teu ditamuan la yudayapu anu teu didatangan tamu ieu man wa marraj jeung ngaliwat Rasulullah sallam dirojulin ka laki lahu anu tepikeun rajul ibilun hari onta wa baqarun jeung sapi kasiratun anu loba palam yudayyibhu tuluy teu nyuguhan ieu rajul hu ka Rasulullah wa marraj jeung ngaliwat Rasulullah bimraatin ka awe lah anu tepikeun imroah suwaihatun hari pirang-pirang domba leutik teh anak domba suwaihatun hari pirang-pirang domba leutik pazabahat tuluy mencit ieu imroah mencit naon domba pazabahat tuluy mencit ieu imroah lahu pikeun Rasulullah Pakola tuluy ngadaw kang salam unjuru kuningali aranjeun kabeh ilahi maka rajul jeung mar'ah inna ma hadhi alaku pastina ari pirang-pirang alak biadillahi taala tepna tangan ka kawasan Allah taala paman tah saja maksa'a anu ngersakakeun Allah ayam nahu kana yen maparin Allah masihan Allah ukaman
ulukan kana budi pakarti hasan halus ta'ala tahmidama Allah. Wa qala jeung ngadaus Abu Rafi maula Rasulullah sallallahu tegasna bepadekaan Rasulullah sallallahu anau saytuna kalakuan nazala eta liren bihi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabae punten. Faqala tuluy ngadauk Kanjeng Nabi. Ye ngadauna ka sahabat. Faqala tuluy ngadauk Kanjeng Nabi. Kudu ngucap anjeun lipulanin kaki anu ala Yahudi anu bangsa kafir Yahudi nazala liren bi ka kami sahabae pun tamu paaslip ni tah kudu ngahutangkeun anjeun ka kuring saean kana hiji perkara minadapiki tina tipung ila rojaba nepi ka bulan Rajab. Pakola tuluy ngucap sah al Yahudiyu dan bangsa kafir Yahudi. Beredan datang ke seorang sahabat tanya kajar bangsa Yahudi. Ya, cek Rasulullah mentang hutan itu ayat tamu. Pakola Yahudi, wallahi demi Allah, ma aslapa yuslipu. Ma uslipu muahutangkeun kuringhu ka Rasulullah illa birohnin aing kalawan make gadean make boroh illa birohnin aing kalawan make gadean paahbartuhu tu tetek Abu Rafi paahbartu tuluy ngabejakeun kuringhu ka Rasulullah faqala dengan Rasulullah wallahi demi Allah ini saytuna kami la aminun eta yakin jalma anu dipercaya di sami langit aminun turun dipercaya fil ardi di bumi walau aslapani jeung lamun ngahutangkeun ieu Yahudi ni ka kami la ada itu tayakin mayar kami huka Yahudi pagab tak kudu indit anjeun teh Abu Rafi. Palam takudu indit anjeun bidiri kalawan mawa baju kerek kuring, baju besi. Kalawan mawa baju kerek kuring, warahanhu jeung kudu ngaganekeun anjeun kana diri yen dau deketeun Yahudi. Wa kana jeung kabuktian saha Ibrahimu Nabi Ibrahim al-Khalilu anu jadi kakasih. Salawatullahi ari pirang-pirang rahmatna Allah alaihi eta matap ka Ibrahim wa salamu jeung kana Allah. Idza roda eta di mana-mana ngamaksud Ibrahim ayah kula kana yen tuang Ibrahim. Kharaja tah kaluar Ibrahim maelan kalawan sak mea au maelan 2 mea. Ya tamisu neangan Ibrahim man kajama ya tawadda anu dahar isuk-isuk ieu men mau sartana Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim nah. Dilaman arek tuang teh kaluar neangan jalma batur dahar. Tebetah dahar sorangan. Beda jeung urang. Boro-boro moneangan batur. Wakana jeung kabuktian Ibrahim yukna eta dikunyahan ya Ibrahim abad doepani ka abad doepan. Setelah abad doepan. Wali sidki niati jeung karana bener niatna Ibrahim. Fihi adama dina ieu tabyib penyuguhan dina ieu tabyib damat langgeng naon dia patuh suguhna Ibrahim bi mashhadihi dina pakuburan Ibrahim ila yaumina nepi ka poe urang sarea haza anu ieu palatan kodi tuluy teu narima beak sudah beak terlibat palatan kodi tuluy teu narima beak
naon lailatun hiji peuting illa waya kulu angin jeung dahar indahu deukeuteun mashhad saha jamaatun jalma loba mimbaini salah satin di antara tilu jalma ila asaratin nepi ka 10 jalma ila miatin nepi ka 100 wa qala jeung ngadauh saha uwamul maudhi'i pirang-pirang jalma anu ngurus tempat pokna innau saytuna kalakuan lam yahlu eta teu kosong ilal ana nepi ka ayeuna naon lailatun hiji peuting teu kosong amdoetin tina tam wasila jeung ditaros sallallahu alaihi wasallam mal imanu maeta naon al imanu ari iman pakola tuluy ngadauh Rasulullah it'amut ta'ami ari iman eta mere kadaharan wa bagus salami jeung masrahkeun salam wa qala jeung ngadauh Kanjeng Nabi salam til kafarati dina martelakeun pirang-pirang kafarat wa darajati jeung pirang-pirang derajat karena it'amut ta'am was salatu billail wan nasu niyamun it'amut ta'ami eta mere kadaharan was salatu jeung salat billail ti penting wana subare jari ari jama-jama niyamun eta geram sare. Eta cenah jadi kafarat dosa, jadi ngaluhurkeun darajat. Bahkan jadi naon nya teh ya. Bila kita biar ya. Jadi tilu rupa. Jadi kafarat dosa di darajat. Jadi munjiat, ya, kafarat darajat munjiat nyalametkeun. Wasilah jeung ditaros Kanjeng Nabi ani haji mabruri tina haji mabrur. Pakola tuluy ngadauh Kanjeng Nabi it'amut fami nyata mereka daran wa thayyibul kalami. Itu sifat termasuk jeung omongan anu alus. Wa qala jeung ngadauh sanasun radhiyallahu anhu kullu bayatin hari sakur-sakur imah layan hulu anu teu asup kana ieu kullu bet sabae pun tamu la tadkhulu eta moal asup kana ieu kullu bet sal malaikat tu pirang-pirang malaikat imah anu tara kaasupan tamu moal diasupan ku malaikat. Walah baru jari pirang-pirang hadis al-waridatu anu datang fi fadli diapati dina mertelakeun kautamaan nyuguhan wal itami jeung mere kadaharan la tuhso eta teu diitung-itung ieu ahbar panazkur atuh kudu nyaritakeun kuring adaba kana pirang-pirang adab kana ieu diapah amma da'watu anapun ari ngundang payan bagi saya tak penting lidah pikeun jalma nu ngundang naon aya nida yen ngama sude yeda ini bida'wati ku ngundang nadai al atqiya ka pirang-pirang jalma takwa duna pusatin teu ka pirang-pirang anu fasik penting jan ngundang ku ngundang teh maksud teh ka atqiya lain ka pusak. Kola parantos ngadauh Kanjeng salam akala pan akala muga ngadahar to amaka kana kadaharan anjeun saala abruru pirang-pirang anu alus ngadauhna kitu ti duai dina ngaduakeun Kanjeng Nabi liba biman kasapalina jalma da'a anu ngundang ieu man lau ka Kanjeng Nabi. Wa qala jeung salam lata kul ulah kadahar anjeun illa ta'amat taqyin angin kana kadaharan takwa wala yaqul jeung ulah ngadahar ta'amaka kana kadaharan anjeun saha illa taqyun angin ja manu takwa wa yaqsida ayak nida wa yaqsida jeung maksud yadai al fuqara kapirang fakir duna agnai teu terang-terang jaman sugi ala khususin eta panang tangtu ulah kajan beung hareup ungkul biasana mah nu kayak hajatan mah
Kita teangan baraya, komo nu beunghar. Ning gede nyambunganana. Qala ngadawa salam syarut ta'ami ari pangleuwih gorengan kadaharan, ta'amu walimati eta kadaharan dina walimahan. Yud'a diundang ilainya kana walimah sal agniyahu saha al agniyahu pirang sugi duna fuqara'i henteu pirang-pirang fakir. Payan bagi jeung penting naon allayu mila yang teu ninggalkeun ieu dai. Aqoribahu ka pirang-pirang karabat na ieu dai. Ti diapati dina subuhna dai. Diulah ditinggalkeun aqorib sehingga henteu diunang. Painna ihmalahum karena satuna ninggalkeun ka ieu aqorib kabeh. Karena satuna ninggalkeun ka aqorib kabeh ihasun eta ngaresahkeun hate. Keresahkeun hate. Waqat murahmin jeung megatkeun baraya. Wa kadza jeung nya kitu saperti yan bagi yuroi ngariksa ieu dai at-tartiba kana tartibkeun fi asli qoi di pirang-pirang sobatna dai wa ma'arifi jeung pirang-pirang kakenalanana ieu dai fa inna pitah sisi ba'di karana saestuna eta tetep dina namtukeun kasapalihna ihasan aya ngaresahkeun liqulubi baqina kana pirang-pirang hatena jamun saketana kabeh. Payan bagi jeung penting naon Allah yaksida yen teu ngamaksud ieu dai bidakwatiku ngundang dai teu ngamaksud al mubahata kana agung-agungan. Wa tafakhura jeung kumagungan. Bal istimalata kulubi iwani balikta nyondongkeun atana pinyupri sondong mana balikta nyondongkeun pirang-pirang hatena pirang-pirang luhur wa tasannuna jeung nyieun kalakuan di sunnah wasallam ku kalakuan salam fi amit fa'ami dina mere kadaharan wa idkhali sururi dengan supkeun kabungah ala kulubi mukmina kana pirang-pirang hatena iman kabeh. Payan bagi jeung penting naon Allah yang tengundang ieu dai man kajama ya'lamu anu nyao ieu dai anau kana saestuna man yasuku eta payah berat eta payah alaika man naon al ijabatu ibadah wa idza hadara jeung di mana-mana hadir ieu man ta'azza tahmunang pilara ieu man bil hadirina kujang hadir kabeh menang pilarana disababin ku disabab dina asbabi dina dana pirang-pirang sabab. Wayan bagi jeung penting naon Allah yad'a yen tengundang ieu dai illa ilaman angin kajalma yuhibbu anu mikaresep ieu dai ijabah tau kana ibadah men olah parantosna dausa Sufyanus Sufyan. Man saja da'a anu ngundang ieu man ahadan kai dijama ila amin kana kadaharan wa huwa bari ari ieu man yaqrau eta dikahewa ieu man al ijabata kana nyubadanan maksudna mah disubadanan ku ahadna pahala ieu eta madarat kaman khotiatun ari hiji kagorengan. Fa'in ajabah tala menyubadanan sah almad ungu jam diundang palai eta madarat kakmen khoti atani dua kegorengan ya anau kana men hamalahu eta ngajurung ieu men ukamad alal akli kana dahar ma'a karohatin sarta mikangewan. Fa'in alima ta'lamu nyau ieu mad'ung dalika kana itu karohah walau alima jela nyau ieu mad'ung dengan karohah lamma kana tanyakin moal kabuktian ieu mad'ung ya kuluh eta ngadar ieu mad'ung kana ta'am
lamun apalin si mad kana nikang ewa ieu lamun didahar ada mah ada hari poin amu taqi jeung ari merek kadaran kajam nu takwa ya natun eta nulungan halat taati kana taat poin amu pasiki jeung ari merek kadaran kajam nu fasik taqwiyatun eta muatan ala fiski kana fasik kala ngucap saur laki khoyatun anu tukang ngaput libnya mubaraki ka ibnu mubarak ana afitu foto yafitu ana ari kuring afitu eta ngaputan kuring siabas salah sini kana pirang-pirang pakaian pirang-pirang raja pahata hopu tahna sieun anjeun an akuna kana yen bukti kuring min aqwanil zalamati eta tina sapalena pirang-pirang jalma anu nulungan ka pirang-pirang jana dolim qala ngucap Ibnu Mubarak la henteu ari anjeun sieun cenah kuring jadi aqwanul zalamah ceuk Ibnu Mubarak teu innama aqwanul zalamati pastina ari pirang-pirang jalma anu nulungan ka pirang-pirang dolim man eta jama yabiu anu ngajua ieu man min ka anjeun min zaidah kanjeun al khoyato kana bola wal ibrota jeung jarum ta eta awan udah lama mah jama nu ngajua bola ngajua jarum ka anjeun amma anta anapun ari anjeun paminaz zalamati ta eta tina sapangat pirang-pirang jana dolim nafsaun panjesna datiani zalamah kan anjeun mah zalamah lain